Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka dalapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Ciamis Rancah. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka dalapana. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Sanajan jajantung mah masih keneh dagdigdug, bibir oge asa kakonci. Tapi daek teu daek, lamsijan kudu mere katerangan ka polisi ngeunaan kronologi dirina bisa rek dibacok ku nu maling motor teh. Kalawan dibarengan ku saurang ibu-ibu anu jadi korban kamalinganan. Di kantor polisi sarengsena lamsijan mere katerangan. Si ibu anu boga motorna nganuhunkeun pisan ka lamsijan. Hatur rebu-rebu nuhun. Lantaran ku ayana pitulung ti Ujang, motor ibu bisa beunang deui. Wanohkeun ngaran ibu Ratna. Ari Ujang saha ngaran jeung bade ka mana tadi teh Jang? Cek Bu Ratna. Mohon sami-sami Bu. Wasta abdi mah lamsijan ieu teh uih icalan ti sakola Bu. Icalan? Icalan naon kitu Jang? Tanya Bu Ratna bari mencerong kana beungeut lamsijan anu katempona kasep. Biasa icalan buku LKS sareng buku kurikulum Bu. Oh, pajeng sabarasiki jeung seueur teu pajeng aja. Cek Bu Ratna menit talek naker nanyana teh. Alhamdulillah aya we panginten 10 buku mah Bu nu kaicalna teh. Teh malam sijan
bari semut tungkul dumeh ditempokeun wae ku Buratna. Nu saterusna Buratna ngomong deui, Salianti icalan buku, sok icalan naon deui eta teh Jang? Salianti icalan buku aya Bu, abdi teh osok nawis-nawiskeun barang. Barang saha jeung barang naon? Eta barang anu Kang Agus jago, anu Kang Ate official. Osok icalan barang eta oge. Nya di mana icalanan aja? Eta dina YouTube, dina Gelar Dongeng. Oh, geuning ibu tara mendakan. Eta aya Bu, dina video geuning aya tah digigir belah kenca di handap. Aya gambar dinya, kantun klik. Oh, emang Ki Agus jago sok icalan naon gitu? Pandidinya aya tah buta, aya kaos Sunda, aya daster kangge ibu lumayan, kangge masak teh kangge daster. Terus aya iket KDM, aya sorban, aya sarung, lah aya sagarupi pokona mah Bu. Tak abi teh salianti dagang buku LKS, osok nawis-nawiskeun eta. Nya manawian we kitu ka para hadirin saderek sadayana anu sok ngabandungan pedaran-pedaran dongeng Ki Agus jago atanapi Kang Ate official. Tatiasa diklik, dipesan barang-barangna. Hatur lumayan. Mangga. Sok digaraleuh anu resep, kantun galeuh anu teresep ulah geuleuh eta. Oh, gitu. Tapi ari jadi pokona mah icalan buku panginten. Nya, ari pokok icalan abdi mah buku LKS Bu. Oh, atuh lamun kitu mah Jang. Isu kinten-kintenna bisa henteu ujang ka sakolan ibu. Kadinya tah ka SMA Nurul Bayan. Kabeneran ibu teh kepala sekolah didinya. Tapi bukuna aya teu buku jeung budak SMA aja. Cek Buratna. Kalaresan aya atuh Bu. Tapi kantun buku LKS wungkul ayana oge. Kinten-kintenna kangge moalnya Bu buku LKS kanggo murang kali SMA. Insya Allah Jang, kaangge. Tapi engke tepungan heula ibunya di kantor sekolah. Engke ku ibu diusahakeun masalah buku mah sadiakeun we sing saloba-loban aja. Pokona payu lah Jang. Walon Buratna ngayakinkeun ka Lamsijan. Sedengkeun pikeun Lamsijan waktu menang bong bolongan kitu teh hatena kacida sugemana lantaran teu disangka-sangka. Muhun mangga atuh Bu, insyaallah ku abdi dicekapan bukuna. Hatur nuhun ya Bu sateu acana Bu. Nya sami-sami Jang. Ari rencana ayeuna rek terus ka mana Jang? Nya bade teras uweh we heula Bu ka Cimerak. Kalesan ongko abdi teh ngontrakna di Palihandinya Bu di Cimerak. Oh, emangna ari si Ujang aslina urang mana kitu Jang? Nya abdi mah kawit ti Ciamis Bu. Teh malam si Jan pondok. Sabab manehna geus hayang gura-giru kaluar ti kantor polisi. Kajaba teh eta waktu deui geus nunjukkeun ampir tabuh 12. Na pikiran Lamsijan bisi Bu Eis kaburu balik manten ti sakolahan engke moal kaburu ngajemput. Oh, nya atuh ari kitu mah Jang. Kade pohonya isuk sampeurkeun ibu ka kantor SMA Nurul Bayan. Tah, ieu alamat jeung nomor telepon ibu. Bisi sawaktu-waktu Ujang aya perlu, ulah asa-asa datang we ka imah ibunya. Cek Buratna anu gerewel bari mikeun salambar kartu nama. Nu saterusna sanggeus pamitan heula mah Lamsijan tuluy kaluar ti kantor polisi. Ngahaja miheulaan Buratna. Kulantaran manehna rada rusuh rek ngajemput Bu Eis anu aya di sakolahan SD Sindang hiji. Para wargi sadayana.
lajuna motor Astrea Impreza harita nyuruh dipaksa ngebut meulah ngagelebugna angin anu datang ti laut kidul. Sok sanajan kenal potna nepi ka ngelun haseup alatan ngajeritna mesin, tapi seeutik oge teu ditolih ku Lamsijan. Anu penting mah tereh nepi ka sakola sindang hiji. Motor teh lumpatna ti paparetot bari jeung dibawa babalicetan demi nyingkahan jalan anu sabagiana geus jadi lombang, jadi balong-balong saraat. Akhirna najan napasna ampir-ampiran beak tepat tabuh 12. Lamsijan jog-anjog ka hareupeun pantog gerbang sakolaan SD Sindang. Bre kasampak teh anu geulis keur nangtung gigireun motor bari ngabagiakeun ku imut ka Lamsijan anu karek jol datang pisan. Punten Bu, abdi telat. Tadi teh aya pamengan sakedik di jalan Bu, cek Lamsijan bari narik napas semu panjang. Wios atuh Kang, da abdi oge nembe pisan kaluar ti sakolaan ieu teh. Ari bukuna pajeng teu Kang? Temal Bu Euis jiga hariwang dumeh bukuna bisi eueuh nu meuli. Alhamdulillah Bu, aya we sakedik mah anu meser. Mung teu sapertos di dieu. Da nya kitu ari milik mah tara sami Bu. Oh, aya sababaraha kitu Kang? Sesana eta buku. Wios lah, ku abdi dipeser sadayana kangge bagikeun ka tatanggi anu gaduheun murang kali. Sambung Bu Euis dumeh ngarasa karunyaeun ka Lamsijan. Tapi teu kitu pikeun Lamsijan mah. Sok sanajan nyarek aya nu mayaran. Dan pikiran anak kajen teuing payu seeutik, nu penting lain ladang dipikarunya ku batur. Punten Bu, sanes abdi nolak rejeki. Abdi mah teu aya maksad kadinya Bu, tapi kumargi enjing tos aya janji kanu sanes. Jadi hapunten we, ieu buku teh moal tiasa diical ka ibu, bade diical ka sakola anu sanes Bu. Teh Lamsijan kapaksa ngabohong demi ngajaga kasaimbangan. Bu Euis imut ngagalenyu waktu ngadengi ucapan kitu ti Lamsijan teh. Nah hatena surti yen Lamsijan lain saurang lalaki anu gampang narima pamere kitu we ti batur. Satulina mapok Bu Euis cumarita. Nyantos atuh. Alhamdulillah ari tos aya janji mah. Ku abdi didungakeun we sing pajeng sadayana bukuna Kang. Ayeuna mah wayahna nya jajabkeun heula abdi Kang, cek Bu Euis. Sedengkeun Lamsijan jadi rada teu ngarti. Dumeh ayeuna mah kapan motorna oge geus hade, kunaon masih keneh hayang dianterkeun. Jajabkeun ka mana Bu? Tanya Lamsijan semu bingung. Nya karorompok abdi atuh Kang. Abdi alim uih sorangan. Kumargi teu aya nu ngajelaskeun kapun rama perkawis motor anu mogok teh ya. Kajabi ti eta akang nging nyebat abdi ibu wae. Da ieu mah sanes di sakolaan ieu atuh Kang. Sebat we nami abdi Euis Kang. Kitu cek Bu Euis dina ngomongna teh bari semu ogohan. Sementara Lamsijan jadi teu bisa nolak. Da ongkoh ngarasa karunya bisi bener bapana Bu Euis teh teu percayaeun motorna mogok. Nya mangga atuh Neng. Bu, di mana kitu bumina? Caket Kang di Cijulang. Hayu tuturkeun we abdi ti pengker Kang. Kitu akhirna mah Bu Euis meuni bungaheun pisan kateponna teh dumeh rek dianterkeun ku Lamsijan. Sanggeus kitu mah sanajan bari jeung rada kapaksa oge. Lamsijan nuturkeun satukangan Bu Euis mamawa motor mapai-mapai jalan anu pungkal pengkolna mapai-mapai pungkal pengkolna jalan di Cimerak anu mudun ke arah Cijulang. Aya kan 15 menit nah
akhirna lalampahan teh anjog oge kahareupeun imah gedong Sigrong nu aya di wewengkon Cijulang. Sakadapan Lamsijan ngadon ngajantang nangtung bari merhatikeun imah nu sakitu gedena. Malah saking kulegana eta imah pakaranganana oge asup meureun ari 10 mobileun mah. Di hareupeun eta gedong Sigrong ngajenggleng teasna pagar tralis ngajega jiga nu mere beja yen anu boga imah teh lain jalma biasa tapi jalma anu kalintang jegutna, jalma anu berat beungarna. Kunaon Kang ngadon ngajanteng? Hayu enggal lebet Kang. Cek Bu Euis bari nyekaleungeun Lamsijan. Ari ieu bumi salira. Mohon Kang, ieu teh bumina pun rama sareng pun biak. Tembal Bu Euis bari neuteuk. Nah, meni ageng-ageng teuing bumi teh. Akang mah asa kudu nyasab mun kaparengan ka dapur oge. Tapi keke moal naon kitu Ibu Rama salira peda dianterkeun ku akang. Duh, asa isin ieu teh. Nya moal atuh Kang, da sanes begal ieu. Hayu sareng anjing abi kalebet. Cek Bu Euis jika teu sabar pisan make ngenyang-ngenyang leungeun Lamsijan. Dituyun nepi ka hareupeun panto waweg tina kayu jati. Teu lila Bu Euis mukakeun panto. Anu breh teh kayaan di jero imah sarua legana. Jaba agreng, jaba mewah ku rupa-rupa pangeusina anu maraha. Timiti kursi anu make ukiran Jepara. Hiasan dinding, lomari hias, katut katehelna oge make granit pangmahalna. Pikeun Lamsijan mah anu karek asup ka imah agreng mewah seperti kitu, rasana asa jadi kaku. Jaba era gegedena mah. Neng, akang moal laminya di dieu. Da ayeuna mah tos dugi ieu. Cek Lamsijan ngahaja kitu soteh kulantaran ngarasa era. Ih, akang mah meni sok kitu. Nya tenang we heula atuh Kang, nembe ge dongkap. Walau Neng Euis semu ngabalieur. Kaciri tina sikepna ari anak jalma beunghar mah sok kudu diturutkeun wae ogoan. Karek oge Lamsijan rek nembalan deui ti jero datang manten saurang bapak-bapak anu tampang nama perlente tur klimis make pakaian rapi, kumisna ipis ngajiripit, umurna kira-kira aya kana 50 tahunan. Neng, na ari maneh jeung saeta kadea ulah mamawa gembel ka imah urang mah bisi malah ngaripuhkeun kena. Ari kira-kira kautangan jasa mah bayar we. Tanya sakumaheun ulah make dibawa ka dieu jalmana Neng. Cek eta jalma anu pasti bapana Bu Euis pisan eta teh. Rei sapada harita beungeut Lamsijan reup geuneuk rai pias. Waktu dihina basa jiga kitu. Tapi dalah dikumaha kusabab teu mungkin ari kudu pasea mah jeung jalma beunghar. Kajaba teh eta maehna ngarumasakeun diri yen dirina saurang jalma anu kokoronyoso melarat rosa. Bari jeung nahan napas semu berat, Lamsijan nyarita launan ka Neng Euis anu katempuana rek ceurik. Neng, hampura akang nya tos ngaririweuh. Carioskeun we ka Rama Neng. Hapunten kitunya. Wios da akang mah teu miharepna naon ieu. Akang mah tos bagja ku ayana nu meser buku oge. Kitu cek Lamsijan bari seuri maur. Kang, hapunten abdi nya Kang. Temal Neng Euis nu rancucud ku cimata. Mohon sami-sami. Mangga atunya. Pak, mangga parikantun. Kitu harita cek Lamsijan bari teu poho pamitan ka bapana Neng Euis.
sok sanajan ari dina hatena mah perih lir ibarat digerihan ku hinis. Rek kamana kamana geula pan urang teh can mayar ieu teh sabaraeun ngomean motor jeung jasa maneh nganterkeun anak urang ka dieu sabaraeun, tanya bapana Neng Euis meuni teugeuk. Bari nahan ngarenghap kasar akhirna lamsijan nembalan, wios pak da motor mah tos sae deui kajabi teh eta kapan motorna oge artos nage ti Neng Euis janten abdi mah teu ngaluarkeun artos. Oh gitu, kapan eta ente geus nganterkeun anak uing ka dieu kudu sabaraeun uing muruhanana ngongkosanana sakieu cukup henteu yeuh bisi itu cukup nyarita tapi awas ulah coba-coba ngadeugeut tadi anak uing kitu cek bapana Neng Euis bari ngawurkeun duit 10 ribuan ka hareupeun lamsijan. Pak, entos atuh pak nging kitu pak. Tempas Neng Euis bari ngagabrug ka indungna anu karek jol nyamperkeun di barung ku ceurik kanyerian. Sabenerna pikeun lamsijan ari dikitu-kitukeun teuing mah timbul oge amarahna sabab harga dirina ngarasa geus dititincak. Tapi sekali deui manehna kudu bisa nahan diri sabab ingat kana papatah indungna yen kudu gede rasa rumasa kudu sabar kajen teuing cenah dihina ku jalma mah nu penting ulah hina di hareupeun pangeran kajaba lamun memang nyawa anu kaancamna wajib ngabela diri. Sanggeus ngatur heula napasna lamsijan teu loba cumarita deui sabab embung urusan jadi leuwih panjang makana bari teu ngusap birit deui meh langsung balik langsung malikeun badanna ninggalkeun Neng Euis jeung indung bapana anu masih keneh ngajarantang. Ren nepi kaburuan motor bebek Astrea Star laju ngagaur ninggalkeun pakarangan imah agreng sigrong milikna Neng Euis. Sora jeritan mesin motor jiga anu teu narima dumeh dununganana meunang panghina. Sapaparat jalan antara Cijulang ka Cimerak hate lamsijan teu oleh noroweco. Aya we pangalaman teh teu nyangka rek meunang ka perih kieu. Tapi untungna ngan ukur wawuh wungkul teu bisa dibayangkeun mun seuk jadi kabogohna eta jalma. Boa-boa aing bakal dipaehan ku bapana jigana mah. Amit-amit teuing. Horeng kitu beunannya ari jalma nu loba harta mah samarukna sagarupana bisa ditukeran ku duit. Kitu cek hate lamsijan harita. Teu karasa laju motorna kiwari geus nepi ka hareupeun kantor kacamatan Cimerak. Tidinya manehna ngagaleong heula ka kantor pos pikeun ngaweselkeun duit keur indungna nu aya di lembur. Para wargi sadayana dina waktu nu sarua caturkeun kasorenakeun layung beureum narembongan sedengkeun daun kalapa pating arulang pating arusik jiga keur ngagupayan. Lapat-lapat sorat tahrim kadenge meni melas melis milu ngaharu meni ngilu ngaharu biru kana jero kalebuk anu keur ngalamun sedih kin-kin. Dina wancidur magrib nepi lantunan sora adan muwuh mawarasa kaperihna ati. Sementara hari panon mah meuni geus carindul balas ceuri jeung cerikan saurang pamuda kasep anu anyar patepung. Duka kumaha tisaprak munggarana paamprok 2 peka tukang. Nah hate jeung pikirana nu aya ngan ukur lamsijan jeung lamsijan. Timimiti seurina
banyolna jeung kapolosana geus ngaruksak kana sakabeh jalan pikiranana. Kitu nu karasa ku Neng Euis dina waktu harita. Tisaprak lamsijan undur diri tadi beurang. Neng Euis teu kaluar deui ti kamarna. Nyingkrem ngarem maneh bari ngadon cerik nyambat-nyambat ngaran lamsijan. Kang, kumaha atuh nyaritana abdi teh ka akang. Abdi teh emut wae ka akang. Ulah ninggalkeun abdi, Kang. Kitu sasambatna Neng Euis. Nepi ka sepanjang peuting manehna guling gasahan teu bisaeun sare. Para wargi sadayana caturkeun dina poe isukna di Cimerak nalika panon poe karek mucung hul ti beh ki laut. Jiga biasana sameh indit lamsijan manaskeun heula mesin motorna. Tujuanana poe eta teh rek nepungan buratna nu aya di sakola SMA Nurul Bayan. Tapi karek oge rek nalian kardus wadah buku ti kiduleun lapang poli dina palebah jalan gang. Katempo ku lamsijan aya saurang wanoja geulis make papakean dinas keur ngajugjug ka dirina. Eta wanoja teh tayalian Bu Euis nu ngahaja isuk-isuk keneh rek nepungan lamsijan nu aya di kontrakanana. Kusabab lamun pabebeurang mah bisi kaburu manten indit. Kitu na pamikiran Bu Euis harita. Euis? Bu Euis? Cek lamsijan meni 2 kali waktu si wanoja karek jol pisan. Sameh ngajawab, Bu Euis tetep heula ka lamsijan. Nu saterusna bari narik napas semu berat pok nyarita. Kang, hapuntennya bilih akang raheut manah ku ayana kajadian dinten kamari, Kang. Kitu ucapna Bu Euis bari sarinakdak. Ah, teu sawios-wios Neng. Ulah jadi pikiran. Da akang mah teu kunaon ieu. Ongkoh ku akang na oge dianggap ngimpi goreng we eta mah. Tos mending popohokeun we supaya teu janten bang balu. Ari akang ayeuna bade ka mana, Kang? Geus saged kieu. Ah, biasa we, akang mah bade usaha Neng. Bade kadinya tah ka sakola SMA. Tembal lamsijan bari diuk dina bangku awi. Paragi urang dinya lalajo poli kalaya dituturkeun ku Bu Euis anu sarua diuk sagigireunana. Ari Neng bari ka sakolaan ayeuna? Tanya lamsijan bari ngareret ka Bu Euis anu paromana alum. Muhun kawit nama, Kang. Tapi duka ieu teh asa jadi nyeri sirah kieu. Nyeri sirah? Nya ulah maksakeun atuh. Nyeri sirah mah ulah maksakeun nyanak motor bilih kalaka cilaka ke. Ari entos kumaha atuh, Kang? Kapan tebih keneh ka sakolana oge nya kedah kana motor atuh, Kang. Sanggeus dikitukeun mah ku Bu Euis, lamsijan jadi cicing. Tapi kiwari manehna jadi ngarti kana maksud Neng Euis nu sacara teu langsung menta dianterkeun ka sakola. Sabenerna lamsijan jadi serba salah dianterkeun kumaha. Da bisi kanyahoan kudu jadi kolotna. Maklum dari jalma beunghar mah sok loba matana. Tapi ari henteu nganterkeun manehna ngarasa melang. Sok inggis, sok bisi Neng Euis beneran nyeri sirah engke di jalan ngadon cilaka. Antuk nama lamsijan ngelehan. Hayu atuh ku akang dianterkeun heula ka sakolaan. Engke mah bisi kabujeng siang manten awatos muridna bisi ngantosan. Hayu ayeuna we ka sakolaan. Leres, Kang. Akang bade ngajajabkeun abdi ka sakola? Tanya Neng Euis anu ngaradak krieuteuna jadi cager sapada harita. Nya leres atuh. Hayu enggal mengpeung enjing keneh.
bari jeung disurung ku rasa kabunga. Harita keneh oge Neng Euis langsung ngalacat kana motor dibonceng ku Lamsijan. Tapi karek oge naik kana motor, na atuh teu kanyahoan. Di palebah pengkolan, ujug-ujug. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.